Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Chandra Ahmad Gifari di kelas 10 IPS tilu. Di dieu abdi bade ngawawancara salah sahiji tokoh masyarakat anu aya di sabudeuran rorompok abdi. Perkawis COVID-19. Mangga sateuaceuna tepangkeun nami ibu sareng naon padamelan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun simkuring wasta remi sari dinten simkuring mancen tugas janten PSM pekerja sosial masyarakat di Desa Cinunuk. Kaleresan abdi janten relawan COVID gugus COVID-19. Itunya ares dah. Jadi lepas ibu nyares nah. Terus kumaha maksudna? Nya di dieu teh abdi teh bade ngawawancara ibu perihal COVID-19 ayeuna gitu Bu. Perkawis karena kendala di pedamalan ibu, terus sababaraha hal deui ibu gitu. Ai saurasna mah ibu mah teu didamel. Cuman sebagai relawan gugus Covid karena ibu teh janten anggota PSM pekerja sosial masyarakat. Otomatis ibu kedah namanya teh spontan gitu ya, respect kanu ayana Covid teh gitu. Da setidaknya aya bagian tugas dina antawisna ibu teh gitu. Di ayana sajalaran ayana dampak Covid teh kadampak pisan kanggo masyarakat manusia terang ibunya ieu teh. Aya komo salah satu samarina ekonomi seurah karyawan nu di PHK, nu dikirangan masa kerjana nu WFH teh geuningan. Kukituna otomatis gajina oge ngirangan panginannya. Kirang oge karena ekonomi keluargana nya kitu. Salah teu sanes dinon aya bantusan ti pemerintah. Kan aya bantusan pemerintah cenah kanggo dampak Covid. Aya banprogna mah, aya BST Kemensosna, aya dana desana. Ya alhamdulillah sakitu pemerintah aya ieu nanti bantosana aya perhatosanana kanggo masyarakat alik seperti urang gitu. Ya alhamdulillah ibu teh tiasa ngabantos teh ngan ngabantos ngiring distribusikan we. Ngiring ngabantos aturan pemerintah kanggo warga nu nampi bantosan eta. Terus kumaha? Jadi gitu aja Bu nya karena kegiatan jadi ibu teh kegiatan sanes padamelan gitu. Sanes ai padamelan mah kada aya gajina. Ibu mah suka relawan. Rela ikhlas lah eta. Sakedik promo ya ibu. Gitu nya punten. Terus kieu Bu salajengna kumaha pangemutan ibu kana jalmi-jalmi anu ngabaikeun protokol kesehatan. Eta mah berarti kahoyong anjeunna. Kan tos diaturkeun ku pemerintah. Urang teh udah kedah mutus benang COVID-19 teh, putus mata rantaina. Entong manya hoyong kateterasan wae urang teh ku si Covid direncangan. Atas atuh manya kada ulang tahun deui atosan atuh tos we deui aya tahun ayeuna mas beres lah. Covid teh urang zona hijaukeun we semua wilayah teh arah aman. Tak tahu teh urang teh kedah mematuhi protokol kesehatan terus dah. Anu 3M teh geuningan terang teh acep naon 3M? Terang. Naon cobi sebatkeun? Kahiji memakai masker. Nganggo masker. Nganggo alhamdulillah. Kadua mencuci tangan, ngangge sabun. Oh sok cuci tangan. Oh sok Bu. Cuci tangan kitu we awur masukkeun kana jolang gitu. Itu atuh kana air mengalir Bu. Tah pinter. Terus katilu menjaga jarak. Iya, aya sajengkal ieu. Iya. Tapi ibu mah sehat lah. Insyaallah. Terus nah salajengna Bu abdi kan nuju diajar daring. Kumaha pangamutan ibu karena perkawis daring ieu Bu? Upami dina danget ayeuna karena adanya Covid, daring itu baik, bagus. Karena dalam menjaga jarak teh Bu menjaga jarak teh cepnya. Karena kan upamina kan aya geuningan program PPKM teh pembatasan kegiatan masyarakat. Jantan tidak boleh ada kegiatan masyarakat yang berkerumun. Makanya sekolah juga diujiakan daring. Anak-anak teh kanggo ngalebihkeun eta si panyawat Covid teh tah. Sae eta teh. Terus kumaha? Terus kan aya kabar Bu, samisalna sakola ngayakeun tatap muka di sakola kumaha eta perkawisan ibu?
Perkara tatap muka di sekolah eta teh aya sae aya henteu. Upami lingkungan sekolah masukna zona hijau aman-aman saja, tidak apa-apa. Terserah mau tatap muka juga, cuman harus mematuhi protokol kesehatan. Baik muridnya, baik ibu gurunya, baik pihak sekolahnya. Dan otomatis mungkin jadi bahasa Indonesia-nya itu Tenang lu Gado-gado nya. Nah, ya kan otomatis sekolah teh aya kerjasama sareng orang tua muridna upami bade diayakeun teh kada sesuai protokol kesehatan entong berseueur teuing mun sakelas tina 40 teh atuh dibagi 3 disip gitu. Jadi bergantian mungkin eta mah tiasalah. Saya eta oge. Upami zona merah atau zona oranye. Tah eta kan bahaya oge ka urang, mendingan keneh PJJ. Janten amun tatap muka mah sawios. Ngan protokol kesehatannya patut diperhatikan oge. Diperhatikan oge. Satacana atur nuhun Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Acana saatosna ujang. Saatosna Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu, atur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.